sampurasun kasadayana anu aya di bumi, anu aya di mana-mana, di mana sampurasun. Ayeuna simkuring bade nyarioskeun ieu teh wayang golek buta calawak. Ngan ieu mah ku simkuring di modif si buta calawak teh. Sekali lah. Si buta calawak teh jadi apa deh? Buta jadi buta untah, buta anu tiasa utah gitu. Dia sapertos gitu. Lain utah mie lain kitu. Ngan ieu mah buta muntah teh buta muntah darah. Getih cek urang mah kaluar. Ngan di urang teh sirup marjan, teh naon teh ale-ale nya. Make air bening we anu kitu nya. Tah kahiji anu kudu disiapkeun dina wayang buta calawak anu geus dimodif ieu aya selang hungkul. Ya, selang. Urang tah seperti gitu. Tah. Jadi kahiji upami hoyong sapertos utah kitu nya tarikana ieu pas urang tiup ieuna tah ieu halana tah kudu kieu tah keluar di tah. Sabab naon ameh katingal urang si wayang teh hirup gitu tah sapertos gitu. Ieu nya cingan urang cobian ieu teh urang kudu minum ieu teh nya kudu diminum heula sapertos kieu nya kalau lagi aya cai di dieu urang minum heula cai bening nya da teh aya marjan urang teh ale-ale ya bismillah. Nah, jadi sapertos kitunya keluarginya. Jadi sapertos kitu cara ngamainkeun buta naon teh? Anu ku urang dimodif jadi buta utah. Buta utah sebenernya. Buta anu tiasa ngaluarkeun getih atawa ale-ale kitu nya. Tah. Jadi ku simkuring ieu teh diasupkeun sapertos selang. Jadi ieu nya. Tah. Jadi ieu ka dieu kudu panjangnya. Si selangna kudu panjang. Meh naon? Sabab ieu teh pan kudu ditiupan. Upami urang tiupan teh itu kudu panjang. Karena samporit cek urang kudu lebih panjang. Tah ieu samporit yeuh. Ieu samporit anu ka ieu kudu leuwih panjang. Tah katingal kudu leuwih panjangnya tah. Sapertos kieu tah leuwih panjang jadina ieu urang cobian deui nya. Urang tarik heula selangna. Meh kaluar tah, meh katingal oge. Minum heula. Jadi sapertos kitu nya kalorinya tar dulu. Ieu. Tah sapertos kitu nya sadayana anu aya di bumi. Panglupakeun udah deh. Tah jadi sapertos kitu ieu wayang buta calawak ku simkuring dimodif jadi buta nu tiasa kaluar getih tapi anu simkuring teh aya getihna naon teh aya getih ale-ale teh aya marjan naon teh aya. Jadi sapertos kieu we. Cara paenkeunana sapertos kitu make cai heula. Siapkeun naon? Ieu selang. Upami buta calawak asupkeun tina ieu tah.
tina leherna asupkeun pan aya lobangan upami buta calawak di dieu tak sapertos gitu upami geus asup ka dieu tah ka karongkonganana di dieu tah make gunting atawa make pinset ditarik keluar sapertos kieu simkuring upami simkuring tadi make gunting ditarik kanana tah sapertos kieu jadina engke jadi upami orang tiup Siapa bang? ya abang pas orang tiup eta nu ngaran cai atau orang make marjan ale-ale eta tiasa wae keluar ti selang nanti dia nata hiji deui ya hiji deui cobian